Menarik memang, menarik. Filosofi orang Sunda kapungkur, leluhur orang Sunda kapungkur, cenah filosofinya gitu. Lamun hirup hayang maju, carana gampang. Nyaeta setiap kali rek ngucapkeun kecap atuda, gancang cenah ganti ku kecap sanajan. Kumaha wae kaayaanana cenah ulah ngucapkeun kecap atuda. Contoh, atuda Pak, abdi mah ekonomi mung sakieu buktos mah pas-pasan. Jadi abdi mah sadaya barudak abdi mah henteu disakolakeun. Itu atuda. Itu atuda. Ganti ku sanajan. Sanajan ekonomi pas-pasan, abdi tetap berupaya sangkan barudak sarakola. Dina atuda aya kesan pesimistis, dina kecap sanajan ngagomborkeun aya optimistis dan kerja keras. Bahkan atuda menggambarkan semacam justifikasi dari ketakberdayaan, termasuk justifikasi terhadap kemalasan. Contoh lain, atuda Pak, jarak rorompok abdi ka kantor teh tebih. Janten we tiap dinten abdi kesiangan. Itu gara-gara atuda. Ganti ku sanajan. Sanajan jarak ti rorompok ka kantor tebih, abdi tetap kesiangan. Oh, lepat. Abdi tetap teu kasiangan. Sakali deui urang Sunda menggambarkan mereka tidak suka dengan sikap pesimistis dan tidak suka mengeluh. Karena atuda itu satu, pesimistis, dua, menyukai keluhan. Cenah cek urang Sunda kapungkur mengaran mengeluh ngarahuh eta teh teu matak meresan permasalahan. Wilujeng ninggalkeun atuda, wilujeng membiasakan kecap sanajan. Wilujeng, orang Sunda memang hebat.